Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Sarang ngabanyo tuh ya, aduh. Atuh, urang teh ulah mulewet wae. Harudang, urang Sunda ulah bobo wae. Lamun urang Sunda bobo wae mah pada ngaledek teh. Ulah sah. Sok sanajan bobo oge, ari sakira-kira aya nu ngagerean mah. Beda, ayo. Di mana ngulisi? Pasti usik. Ulah lawan. Budaya Sunda mah ya teh beunghar. Sunana oge sarua beunghar. Jeung sunat teh lain suku sebenarnya mah di mana-mana ge aya. Suku mah aya tah ieu suku.
Tadi dia Dah, mah dah. cok. Aku tidak. Munggu hirup romantika kehidupan di dunia. Hebatnya. Ayah romantika. Kena naon bahasa Sunda ya. Mah. Ayah Sunda dan naon. Kan bae mengerti atas sih. Tadi dia para wargi sing ingat karena kehidupan urang. Dah. Naon? Ka ieu teh wujud. Ari wujud teh bakal dituntut ku waktu, Dah. raga, Dah, raga. tantuna oge bakal dialah ku nyawa. Nyawa tuh. Diri bakal diciwitan ku. Ciwit. Ring di sunah ciwitan bae. Anu mati bakal pinanggih jeung poe akhir. Nah. Eta anti akhir. Ya. Ada orang sing ingat karena kasetan. Lain di setan di sini ketan lagi. Setan cenah. Naon maksudnya? Setan mah maksudna akan itu. Pan ke urang bakal pinanggih jeung poe akhir. Jadi ayeuna kudu inget. Janji setan kanu maha kawasa rek ngaganggu ka anak-anak Adam anu aya di dunia. Tanda kutip. Rek nini, rek aki-aki, rek eta tuh si Ayah nini peo. Ayah aki peo. Nini aki peo. Meot oke ieu di Sunda mah hararate. Kamana aya teh urang Sunda loh. Wong hasun budaya aya cabung, aya debu, jadi pom sagala. Coba nih sejen mah. Kamana aya teh. Macam tadi kamu jam tadi teh cenah aduh. Jadi Cing kumaha? urang teh lompat di kana setan tadi. Di mana Pai Pak? nyebut setan tuh minggali kaki. Itu sumpah. Aduh. Jadi model kieu jangan setan. Setan kaluhur, aya juri. Janji setan rek ngaganggu, rek mangaruhan ka jelema-jelema nu aya di dalam dunia. Nah. Dijieun antak kudu maha kawasa teh. Tadi dia bahayana. Di mana-mana orang si setan dia geus ngaganggu, geus mangaruhan ka jelema pangaruh. Tuh. Anu akhirna balukana ramat ka male. Apa ramat ka male? Ramat kamali tanu. Ramat tungkul. Bukan atana gitu. Ramat teh mah baik. Mamawa kana segala-galanya orang. Oh jadi ngaramat. Ramat. Ngaramat mah apa sih kembali. Ramat tuh bisa banget ya kan ya. Tapi aung mah geus ngaramat ieu ulah aya nu ngadek ya. Aung si untung. Nah kudu persiapan. Eta. Ya. Matak ge ulah diamal. Cenah. Ieu mah. Ulah. Ulahnya. Nah jadi urang teh di dinya. Kenaon atuh? Da meureunana mah urang teh urang ieu mah ngobrol urang. Jalan pimpinan kieu teh meureun baroga pangarti meureunana bibitna teh. Sangkur makanya gitu. Tah eta sarakola. Aina alhamdulillahnya. Ka Alhamdulillah. itu Tak kade. dina bag-bagan rohani tadi nanti. Nah eta tadi lompat tadi. Masih dengan tadi teh. Rohani teh anu tukang sayur. Siro. Dagang puntil. Nama si Ati, atuh dan kemudian rohani. Ada Bu Yati. Aduh dia. Bu Yati. Ingat kan lagi ya. Tahun tuh nya. Bener lah. Kan dokter diganti jadi Sarwa bisa songe setik. ku dokterna kurang luar lah. Diketek. Cek dokter tidak orang gitu kan meringis. Halo. Kau ada. Ayo sudah mana ada? Ayo sudah ada bahasa. Kita mah ngilu bahasa Indonesia. Oh. Saya ngilu juga dia ke mana? Eta. Sing waspada. Ngomong bujuk-bujuk oke bahasa. Bahasa Sunda cenah. Ngilu oke bahasa. Jangan dia buing, bahasa teh coba gigit tekan. Kaki ya. Gigit tekan. Eta teh bahasa Sun. Bener. Cikinan mah gigit tekan gitu kan. Bacanya gigit tekan. Lain gigit tekan. Apa tengah nih
ditekan. Anu bakal jadi masalah nanti orang berhadapan jeung sakabe. Eta jeung sakabe. Jangan Indonesia mah. Indo teh campuran kan beureun. Hah? Dari berbagai provinsi, suku bangsa, suku ada. Memulai orang teh memulai. Ulah napikeun Pajajaran saha nu sunna. Nya. cetakna. Tadi dinya hirup teh kudu sajajar. Sajajar. Eta kakarek orang jadi jelema pajajaran. Sampai geus pajajar. Sajajar. Itu. Dijaga ku Siliwangi. Dijaga. Oh. Silih, wangi, silih, asuh, tah. Ulah ditinggali sunatnya juga bercerai-berai, tapi di mana-mana mangsana geus kudu hareang. Udang kabeh sangka. Udang carangka. Di suklakna, di siklukna, di kampung kampungna, di kota. Narona kene urang sorangan. Kali itu urang sorangan. Kalau gue mah karena baik ngaba karantina dari karantina loba rana nu 85 tahun. ada temeng tuh. Ah, menjenangkan kan ini ngira gitu aliran itu mama ke bawah yang mau hiji Itu ngarona ka diri urang diri pribadi. karena teh bagi ngajaga tuh. Ngajaga. Di mana-mana orang ke mangsa komo jadi jelema pangaruh mah. Letik-letikna jadi pemimpin daerah, RT RW. Tah di mana cuma teh sing napak. Tah, sing Napak teh nya. Karena sangeunahna heuh. Kalau borat we udah dikusik-kusik. Euy seperti mata Maksudnya nya. dong. Lebih seukeus hari ucapan yang misalnya. Gitu. Babari mah teh kali maafkan di hampura bari tapi ieu jaga Hari hampura mah, bisa di hampura, tapi di unak-unak yang lain. esek. Nah itu kita harus jaga. Tahu gitu nya. Tong tolang nangka kari nangka Allah amat jadi salah. Ya ibu-ibu ini kak konangan jadi calangan. Nah tapi ganti buka bayi. Iya itu mah. Rok ini rok ya. Oh, peristiwa teh boho. Ya, Kang Ujang mah gadanya Kang Agus. Karena paribasanya ngabahasa kana teh ieu cenah pokona mah nitip we minyak cenah jeung sisir guys. maksudnya nitip minyak jeung sisir teh kade bisi ka ancloman kuleungeun tah ieu di dieu artina nitip niat jeung pikir rek naon atuh urang teh hayang jadi pamimpin teh lamun sakirana rek Sisir naon sisir teh? Ai sisir. niat jeung Pikir pikir abang pikir cenah. Iya, bisa ngerapikeun ieu. bisa Ngerapikeun. Rapikeun gitu, nartikeun. Ngerti saeutik urang sunah. Ngerti kan? Menertibkan cenah gitu. Ngertikan, mode minyak ngaleueurkeun. Supaya urang ngelebak keimanan. Nah, Jadi ngamulus kan? Ngaleur cenah ada kanan. karena kudu barang berek bagi urang kudu berek. jeung tibatan bakal picarios nu sangat ning cicing. Sanajan cicing oge lamun urang ngapokana tanggal sampeun di urang. Sampeun nu cicing. Aya guna jeung manfaatna ka jalma hirup biar eta tuh. Jeung tibatan dari itu dia matak menyakiti. Jangan. Urang-urang sunah, urang mulai seni sunah. Bahasa sunah. Ada urang mah asli urang Jawa Barat. Asli urang Balu. Radiangannya urang. Baik, kamu nanya nu musik-musik wae. Bari mabok kae. Jadi enggak ada terkaya. Apanya yang Sama mabok. tinggal teling mabok. Ya mata kau perasaan dia tak. Amok atuh da.
digesek-gesek urang Sunda. Kandang ade kaos. Insya Allah dina dinten ieu teh bakal kasumpingan ti lingkung seni anak Sunda. Anak Sunda. Lajeng aya jaipongan. Terus di insya Allah dina waktu-waktu ieu teh paling rada siang karena urang terus bergabung. Dengan channel Uye Channel 2. gitu. Lagi sesalaman Kang Agus, Kang Recok Teneng, Naufal Jahran, Rian. Uyes. Jadi ayeuna urang sakadapan mah urang ningal heula sikon. Ari sikon teh ti sisi Sikron teh anu sama digarikeun eta sikron. Sama nu digarikeun eta sikron. tah eta mah ayon. Ai aron mah Saron. Ayo, jangan urang ayo Agus. Ayo, antos kelapnya.